Minggu hareup urang insyaallah ngalaksanakeun haul Sultan Aulia Kutub Rabbani wal Arifis Samadani Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kuddisasir. Padahal mah ya urang unggal poe ge unggal minggu kapanggih jeung wali. Kapanggih. Unggal poe minggu urang maca kitab ieu Minhaj Imam Zakaria At-Wali. Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin. Eta teh At-Wali. Jadi ngaji urang ka dieu teh eta teh kaparanggih jeung bahasa-bahasa wali. Wali mah pentu maot dibaca ku urang kitabna nya hadir. Neleukeun jana didelekeun ti kaler ka kitu di jero di luar gitu. Aya nu keur ngaroko bae tolol teh jelema ngaji teh kira cak wali lain cak ulah cak wali itu sia teh izin ka wali los terus komo ka awewe banyak geus daekeun geus ka belah awewe pun majelis awewe belah dieu belah kenca geus daekeun ka dinya dongengna dongeng kongkong sedaikeun wali ge ka dinya santun cek jan aing tadi. Masyaallah urang teh teh ngaji teh duku urang dibaca teh bahasa wali. Entar njabahkeun bahasa Kangjeng Rasul. Beulin lalagaan. Narjamahkeun bahasa Kangjeng Rasul utusan Allah yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Kangjeng Nabi teh ngajelaskeun bahasa Allah. Mantak loba nu teu karuateun ngaji mah kos kitu tah. Datang diuk tekuatnya teh ngadenge bahasa wali teh tekuat. Jadi geus beureunan teh mah ceulina ceuli hijab. Geus tekuat we nya nama ge dihudangkeun ku babaturanna balik. Etoel begitu ya teh. Emang geus hayu atuh. Geus tekuat ngadenge bahasa wali teh kuat ya. Masya Allah, lalawara bahasa wali batu tafsir alil atuh. Ki umaran calang wae gatuh eta walukuna di talian di dapur kaluhur teu kahar di tafsiraneun eta teh. Kok cenah kunaon di kaluhur-luhurkeun? Berarti kan mal dipake. Di talian kaluhur bener bae Masya Allah eta lodo 9 bulan teu bahasa wali teh kos kitu teh. Oh kos almarhum Manghani ulah luhur-luhur wali-wali nu baheula nu kuat belah-belah kamari Manghani naik motorna didorong ka kaler ka didorong deui ka kidul didorong deh. Cak jelema nanaonan tes teh ditubaga didorong. Aku lantaran sering sama barakali ditanya, "Mani, orang motor didorong mah itu lain ditubakan. Bensinnya mahal." Bener bae harita naik 100% teh tah. Bensin tuh eta bahasa wali mah kos kitu tah. Mantak nu ngaji di dieu kan wali kabeh. Saya kan ngaji di dia ya wali kabeh mantak eta HS ge lain sa HS. Kudu dibonggol tah mah.
Ya Allah, urang nyaritakeun wali resep. Resep nyaritakeun wali mah. Aya wali nu daharna 40 poe sakali. 40 poe sakali karak dahar. Geus ieu modar lah. Ieu mah dongeng wali we lah. Aya anu 30 poe sakali daharna. Sarua sia ge malu kuat lah. Bocona ka aing bae kiai ulah ka aing sudah sok aja kitu. Sok nyedekeun ka aing sia mah. Atuh aing mah kadeuleuna dahar, kadeuleuna doa. Buktina memang bener dahar. Aya anu 20 poe sakali daharna. Ya Allah, ya Rabbi, pohara. Aya anu 10 poe sakali karak dahar. Aya nu 5 poe sakali tarada deres dari poe sakali mata. 5 poe sakali dah di urang eta mah nu kuat di rumah sakit. Diimpus. Aya anu 3 poe sakali. Aya nu 2 poe sakali. Dahar. Tarada deres tah matanya. Aya nu sapoe 2 kali. Dahar anu sapoe 2 kali. Tama tuh biasa berarti kan? 2 poe sapoe 2 kali. Perkumpulan wali. Perkumpulan biasanya ada kumpul. 40 poe sekali hebat, sebulan sekali hebat, 20 poe sekali hebat, 10 poe sekali geus hebat-hebat we lah. Anu 5 poe sekali hebat, nu 3 poe sakali ge hebat. Nu 2 poe sakali ge masih hebat. Pas. Nu ieu ya. Nu ieu mah sapoe 2 kali. Dinasehatan ku kabehan. Siapa mah yang di pasar bae dagang lah sia mah. Dagang ulah jadi wali sia mah dagang bae. Ai beuki dahar keneh mah dagang kan. Tadi aku. Para wali tadi aku. Nu dahar dan sapoe 2 kali teh teu di aku. Kita dagang bae sia mah heulanan dagang. Wali mah lain tukang dekos kitu wali mah. Tah sadegeun ieu pan ieu nih. Isuk-isuk ka wudu. Berang saeutik dah. Malah ka majlis ke mawa kupat. Kecil besi di jero majlis lapar tolol tuh coba eta. Aya nu bawa buras sagala. Emang aing teh nyaho-nyaho aing ge. Ya di jero ieu teh aya nu mawa kupat aya nu buras aya. Aya je cenah kieu ulah disebutkeun cenah ngaranna moal. Senang moal nyaho bae pokona. Coba belah mana moal disebutkeun belah mana belah ku kesih usia dipariksaan deui. Ya wali mah kos kitu. Tilok dahar. Wali tah. Masya Allah. Kunaon sih? Sebaban urusanana nama beda. Ngurusanana ngurusan kolbu, ngurusan roh. Ai urang makan ngurusan awak. Waduh lamun isuk-isuk tu ngopi aing mah puyeng. Dongengna ge kos ka ditu kabeh ge dongeng ge. Ayo coba ge. Sumpah lah aing mah wani sumpah. Dongeng ge dongeng kos kitu mah. Aing mah teu berarti akur kar kopi mah tapi lamun susu akur. Oh heuh. Jadi aing mah isuk-isuk tetep susu bae. Oh, aing mah kopi, apa susu? Aing mah lamun kopi dong takur, susu terus aing mah kopi susu. Eta akur ka beuteung aing, di akur aing mah tah. Aing ngomong teh teh manis.
manis henteu kita teh paling kudu teh manis bae tah urang mah dongeng teh kos kitu dongeng teh kos kitu aing mah lamun jam 10 candahar nya geter awak geter urang dongeng teh kos karitu bae tah dongeng teh kos kitu urang mah teh jauh teh kos kitu mantak aing mah hayeung ngajina di luar bae ge lain kunaon kiai sok lambat eureuna aing aju keluar ke Sang Tiis lah saya kira teh di luar bae ngajina teh ke Sang Tiis panajujan utung-utung nama urang jadi wali henteu pinter henteu gering bae mantak aing mah di luar bae ngajina ge dongeng teh eta bae kos kararitu urang mah dongeng teh kos kitu teu jauh di urusan-urusan awak bae urang. Aisyah nu mantak sehat sok ngadanon. Aing mah alhamdulillah nu mantak sehat teh aing mah istiqomah. Barang dahar teh istiqomah. Jadi lamun isuk-isuk teh tanya, aing mah teu kuduk teu akur sambelna ka aing mah. Teu akur. Ngan aing mah ngadahar buras ulah make naon ulah buras 5 bae lah aing mah istiqomah buras 5 tah eta aju cuci mulutna cau 3 cak setan teh ieu batur aing kabeh cak setan alhamdulillah ieu tentara aing kabeh cak keneh urang teh dongeng teh hartina kos karitu bae kan dongeng teh. Wali makan lain dongeng nu kos kitu wali mah. Dongengna keur beutik tahajud sabaraha rakaat alhamdulillah bisa 50 rakaat. Allah. Ulah bisa alhamdulillah rada ngaleungan 50 bisa rada sehat. Jadi mah tahajud. Tahajud alhamdulillah bisa maca Quran 10 juz. Terus maca sahih Quran teh ayeuna maca salawat menang 2000 alhamdulillah. Aju ka subuhna alhamdulillah terus maca subuh maca Quran deui bisa 10 juz deui. Jadi kayak kabeangkeun 10 juz geus. Jadi berarti sapoe teh tamat cak Quran. Cak surang guys, Quran mah tetep bisa nunggu sakali tamat tangan maca sholawat. Ketika 2000 oh kos gitu aing mah lain resepna maca la haula wala quwata illa billah datang ka aing mah tilok dahar teu beuki dahar teh sebab maca la haula wala quwata illa billah bae meureun ku Allah dibere kakuatan tah kos kitu tah aing mah datang ka aing mah di kamar bae pohoan teu kaluar-luar aing mah jadi itu ku resep-resepna maca zikir teh di jero kamar bae nyaho-nyaho saminggu bae mah keluar tilok dahar tayang dahar ngising teh ngising mah ngising aya dahar ge henteu pan sia ngising aya dahar henteu aing mah dahar tilok kanyahoan ku batur wali goblok tah mah tah mah belah dieu tah aya tah walina belah kenca tah jadi keur carita sok gerak. Iya keur carita ulah hese-hese. Pagawe negeri pasti ngobrolna pagawe negeri bae. PNS. Ya di mana posisi sia jadi naon, sia kabag, sia terus. Dongeng seputarnya anak kan. Guru dongengna seputar guru bae. Saya enggak guruan di mana, enggak guruan di anu. Bagian naon sia aing mah guru olahraga ieu, aing mah guru ieu terus dongeng teh. Emang dunia nyana polisi dongeng polisi baik saya buka kuali ke di mana dia aktif aing di sepatan saya di anu sabaraha pendapatan sapoe aing agak kumaha nangkep jeremana bae dongeng teh eta bae seputar eta abri dongeng eta bae seputar nyana tukang di pasar dongengna di pasar bae sia beak kita dagangan sia beak alhamdulillah sia henteu duit beak nyaho kumaweun situ geus saluat teu beak jan aing mah alhamdulillah beak-beak bae maksudnya beak dijual tan lain eta beak di dahar ku aing
seputar eta we. Santri ngobrolna seputar jana we ngaji sia geus kaji naon mah amil sia juru bias sia alfiah sia seputar eta kan tuh jelema nu resep ka awewe ngobrol awewe kayak geus idah urang ka ditu. Geus eta. Bukan mah kieu. Nu di luar teh nyaon. Teu nyaon nu di luar naon eta. Tawasana urang hese angan kos kitu. Bener jangkung leutik jeremana. Masyaallah. Eta mah boga anak dua ge susuna mentol keneh. Deres nu ngora kere mah aki-aki tolol goblok. Ngobrolna kos kitu bae. Ka eta kan sabidang. Bata kiai okos kujahoan bae teu babaari do kos kitu mah trek ngobrol naon ye. Anu bae. Yes, asal sekali tanya anu berarti eta lain ilmu gaib lain teh mah aja katebak bae asal jelema rambutna rapi bajuna ge ngaciripit calanana ge rapi ieu jelema baleg deui ka jeung geus kanyawan baleg deui baleg ieu geus ge ja itu jelema itu baleg aja cuek-cuek bae sih kancing salah imah los kayak memang gaib tuh lain gaib. Nah ieu keur carita urang mata dongeng teteh seputar awak, si itu seputar dagang, si seputar digawe, si itu betul bupati ngobrol jeung bupati teh nyaritakeun tentang keberadaan negarana bae wilayahna. Bagaimana pendapatan sakumaha dan lain sebagainya proyek eta bae seputar eta jana dongeng teh moal jauh ti eta dongeng-dongengnya na aja jana ge ngobrol cara korupsi anu ulah kanyawan kumaha ulah kanyawan ieu teh bari tekannya bebas gampang jangan lagi ngobrol terus gitu sia sih bisa hebat gitu dagang kok masih atuh ulah dinormalkeun timbangan emang atuh dinormalkeun mana manang diutungna maksud aku mah jadi berarti lamun teh mah 1 kilo sabaraha atuh sia deuna sabaraha saon bodai amat saon jana dongeng seputar eta bae kumacarana urang meuli 1 kilo di pasar timbang deui di imah datang ka aya 1 kilo bae teu ceuli nyana geus musyawarah eta jeung para syaiton rajim tapi keur carita wali mah moal dongeng na moal kos kitu wali mah dongengna soal roh ningkatkeun ibadah ningkatkeun tuh eta situ wali itu mah geus bisa hiber aing mancan da kumaha carana nya supaya bisa hiber gampang gua beli tiket Garuda sia hiber kage gitulah dijadikan lisan sebagai tanda bukti dalil
dalil nu aya di jero hate engke teh saese ayo teh cerita nu kurang di aji kitab wali geus neuleuh ka kitab neuleuh namun urang neuleuh aduh ieu teh buatan malu asa kadeuleuh nu nyieunna ongkos urang dikiriman surat ku kabogoh urang Sarwiti Cikupa eta teh kadeuleuh suratna nu kadeuleuh teh bihirna kos ngomong we di kunyam kenyomna luak lewena sagala surat mah surat tapi asa aya beungeut nyanaan di dinya asa aya beungeut nyanaan di dinya kadeuleuh kunyam malah mangiceupan sagala mantak kana maca surat teh seuri ada teu bawa ka grogol jelema tuh kan gitu mantak jelema lamun baca Quran teu kadeuleuh Allahna jauh kene jauh kudu kadeuleuh Allahna teh emang bisa dia tuh bisa kumaha cenah kieu carana nah lamun si hayang nyawa carana ulah dahar 40 peti kadeuleuh ge Allah kapanggih langsung moal misleuk deui asal teu dahar 40 penting langsung kapanggih jeung Allah sebab podar sia nah ieu urang ceritakeun perjalanan wali beda jeung urang lain deui diakur-akur kitu henteu mantak aya hiji wali anu teu disangka wali lantaran ceuk tadi wali mah nu daharna 40 poe sakali sabulan sakali aya nu 20 poe sakali 10 poe sakali 5 poe sakali kabeneran aya hiji wali anu di Jogja teh bela-bela eta mangan saukur dahar bae dahar jeung cabe nya nama dahar cukup jeung cabe be di dahar cabe kremus dahar cabe kremus cabe di wali-wali ku kabeh ai doana mah manjur loba nu minta doa ka nyana aya anu teu nyaho masa wali dahar mah lulu teu percaya dahar bae wali mah tilok dahar kunyin wali mah awakna ge di lembur sia beus aya nu kunyin tah eta tinggal tulang doang kan asana ieu wali wasana datangan kan Assalamualaikum Waalaikumsalam meluk urang sia naon meluk aing asana wali ieu cekeun teh jaca kiai ge wali mah tilok dahar pasti kuru ieu tinggal tulang doang aing bengek goblok beak dokter buku aing orang-orang bengek aing asma geus ka dokter mamana teu cager salah tak ki uci atuh lain ki uci nu salah sia nu goblok asal kuru be wali atuh lain aya nu kuru wali tambal aya di lembur urang ge nu batuk bae nu bengek anu penyakit gula karuru biasa kulantaran caritana teu percaya teu malah dihina atuh salah dihina wali mah dihina tilok marah tandana wali lamun dihina tilok marah tilok seuri cenah mah diomongkeun seuri dieun seuri tilok marah nafsu urang mah pan kakak si anu bener sih ngomongkeun aing goblok amat tuh Masya Allah tolol dong ceknya nama aing pernah di Bogor emang siapa pernah di Bogor aing kebal di Bogor naon aing dagang salak aing sugan teh belajar cimande tah urang mah kakara kaya keselenting-selenting geus larang wali wadun sabor padaeng ngobrol ku naon tah geus padaeng nah tilok marah ya dah kulantaran nyana atuh teu percaya
salah gitu caritana si jelema nu teu percaya teh bebeja tah ka eta ka bela-belo teh ya ada ke dia pula naon ke Mekah Mekah jelema mah cenah teh karumpul itu solihin jeung para wali zarah ka kanjeng Nabi urang jeung bela-belo atuh masing-masing bae sih sakieu lain kitu makomo cenah geus kadengekeun kiai segala watu cek kira teh masing-masing bae sih geus Masya Allah tiada teh kaget begitu datang ke Madinah di lawang Madinah nyana geus aya teh kaget ya Allah nyana geus teu kicep-kicep kieu ieu bela-bela teh lain ieu sakira teh jurida apa aslina teh eta wali mah kos kitu tah atuh sakahaya ge ada dunia leutik wali mah salengkah tek di satu dunia dia ditoy teh dilipet hayang ka mana Masya Allah ayo gambar sakal sapira dunia teh lah sagenggeman sakieu leutik hayu sia hayang ka mana hayang ka Mekah plek hayang ka Madinah plek hayang tak lamun urang ditanya sia lamun iya bisa hiber cara wali deuk ka mana deuk ka Bali aing mah emang enak deh loba dosa taranjang di ditu deuk ka Bali kos gitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala aya nu henteu kitu aya wali bisa hiber henteu bisa tawan henteu mustajabud da'awat ge kadeunah henteu tapi wali atuh aya teh kumaha Allah macem-macem ngan kanyahoan bae wali mah ku wali deui kanyahoan layaripul wali ilal wali jauh ka wali kecuali wali ya wali maka wali di sana jan rudin sana jan kukumanya Masya Allah urang lamun dongeng-dongeng kos sekarang itu lo baca sakomo Syekh Mansur Cikadul Asnawi caring Syekh Abdul Karim guruna komo eta mah Ki Ahmad Khatib Syambas guru torikoh aya di Indonesia kabeh 90,9% eta kabeh nyambungna ka Syekh Ahmad Khatib Syambas. Waduh lamun didongengkeun depan ieu keur carita urang mah sakieu kaayaanana jelema beuki dahar jelema anu hudang ti peutingna ge cara sakali dah hudang ti peuting puyangna saminggu kan urang aduh teu dibere sebab teu boga maksud urang mah nah tapi aya jelema dibere ku Allah kakuatan model kos kitu teh tah mantak urang menghargailah ka jelema anu ku Allah dibere kekuatan batin anu dibere indra leuwih ti urang orang mededeulean sakieu nyana malai dedengean sakieu nyana malai dibalik hijab dibalik tirai kajana kader lamun Kanjeng Nabi mah geus poh lain lalagaan lam yahtalim qatu toha mutlaqun abada wa matasa apa uslan bimada zaman Inu dawabu falam tahrabama wa qatu babatuna badan pijis bil itu kemudian atuh wa qalbuhu lam yanam walainu qonna isat ya Allah Kanjeng Nabi mah pohara lain lalaga nya kemudian Kanjeng Nabi mah ningali Kanjeng Nabi mah tukangan Kanjeng Nabi kaciri kos aya mataan kan di tukang emang menurut heuai bae teu kadeul atuh kadeul anu tungkul bae kadeul ku Kanjeng Nabi
Jadi ku kiai atuh aing mah neuleun teu dikira-kira bae. Aya nu tungkul bae. Neuleun deui ka jam teh aya. Tah gitulah ke urang ngadogekeun wali insyaallah ke minggu hari. Kos kumaha si wali? Mana sih nu diangkat jadi wali? Urang bisa henteu jadi wali? Kek kukula insyaallah dicaritakeun minggu hareup. Mun urang cenah bisa henteu, mun hayang jadi wali bisa. Kumaha carana? Engke. Minggu hareup dicaritakeun beusi hayang jadi wali, engke. Minggu hareup dicaritakeun ku ari mah pokona mah siap-siap tasbih mawa 10. Maksudnya udah dipakai hiji 9 jual. Kece nu mana wali profilna nu mana saha urang bisa tahan teh jadi wali. Engke insyaallah urang dicaritakeun Tuhan saya geus sering. Nyaritakeun wali-wali sangat tapi urang teu bosen-bosen nyaritakeun wali mah. Naon sebabna? Sebab urangna lain wali. Jadi hayang ngadengekeun we tah aya kos kumaha. Jeung urang mah urang dibere resep teh kana model kakaromah resep kos Kangjeng Nabi mukjizat resep Kangjeng Nabi mantes perang maju ku Kangjeng Nabi teh kalaparan panjelema ku abeh sahabat kalaparan aya 300 sahabat lapar. Cek Kangjeng Nabi coba aya naon garang-garangna urutan boga seutak seutik dikumpul. Urut roti, korma, kacang kabeh dikumpulkeun di sorban Kangjeng. Baris cek Kangjeng Nabi. Diberean ku Kangjeng Nabi tah beres 300 jelema nyesa keneh. Masyaallah pada lain lalaga. Haji eueuh cai, cek Kangjeng Nabi cai urut teh eueuh. Coba dianggan cai urut. Padahal mah teu kitu ge bisa kan Kangjeng Nabi geus aya teko. Diulut saya tidak anjlugkeun leungeun Kangjeng Nabi. Angkat mancal diramu Kangjeng Nabi. Sahabat mararandi ondur nginum segala macam Kangjeng Nabi na kieu bae. Mun Haji Pendi bisa kitu jualan nya na batu. Jualan cai nya na batu. Gara-gara mukjizat ya Allah Pak. Masya Allah kari gitulah tayeur kitab nu ku urang dibaca kitab wali nya nama ulah ditekadkeun maot hirup nya hadir mantak kiai nu sok maca kitab baju nyalah gunakeun hartina aja ku walina disumpahan kita baik salah-salahkeun sia. Teu daegeun jelema ngaji. Kunaon eta lainnya nanan wali nyumpahan. Wali hadir. Urang maca kitab Sapinah Syekh Nawawi hadir. Geus puguh nu bogana Syekh Salim Sumet. Daegeun ku Syekh Nawawi. Ieu kiai macana teu beres sakira ieu hartina. Kunaon maca Sapinah ngajakan ka Golkar. Wah, mulai. Syekh Nawawi teh hadir. Geus kulantaran teh hadir teu ngeunaheun kadengeun. Ih, nyana-nyana di mushola ngocoprak bae. Jelema-jelema di imah masing-masing. Kuna teu nyambung sebab hatena nyana teh teu akur. Da eta hayang ngakurkeun hate urang jeung hate wali teh hese sebab urang hayang dihormat lah, hayang disasalamanan lah, hayang diagung-agung lah, hayang dibere. Asal sasalaman teu mere duit bae haju bae sia goblok amat sih. Ngaji saminggu sakali we kitu dek mere-mere acan ngomong botol. Cak murid teu betah mah ngaji. Tuh kan komo ka Dusugi. Dusugi aja mental Dusugi. Eta lain Dusugihna teu daek mere tapi wali na tah anu ngajauhannya.
tuh kos gitulah ilmu kawalian kos kulai kula kabari berangkat ke Pekalongan ka Habib Lutfi boga undangan khusus artinya perkumpulan ahli-ahli thariqah sadunya di Turki hadir di mana gitu Amerika tuh halal hadir lah guys ente mun hadir ka ditu bisa teu pan atuh pan aya surat panggilan anak kudu diangsongkeun ieu cenah kula mah teu boga surat ge deuk hadir mah ditembak sia tah hadir kula ka ditu kan kula hadir sakedeung ngobrol geus ngobrol beres lah ngobrol ceritana balik nyanang bebeja ditazarah ka Syekh Maulana Hasanuddin ulah henteu cekeun teh tak kos kitu mah kudu paham nggak Syekh Maulana Hasanuddin datang ka nyana ya seakan-akan dek haul cekeun biasana pan kula sok ngider endeu kula ge kan can kaburu tah jadi geus bebeja Syekh Maulana Hasanuddin can bebeja cekeun teh dek haul can bebeja wali kos karar itu wali langsung balik di Pekalongan malam Jumat langsung tas Jumat berangkat dari itu ke Banten Zara juga panggil Hasanuddin aya di situ mana main milu segala Hasanuddin lah nggak sambalaya kos gitulah cerita di alam-alam nu kos karar itu urang geus tinggal cintakeun kahiji ka Allah anu selalu mele anugerah ka umatna dua ka Kangjeng Nabi sebagai rasulna tilu ka para wali-wali Allah anu selalu hubungan jeung Allah Kangjeng Nabi teh aya pengganti lah kan nya nama bahasana make isyarah teh kitu ke minggu hareup teu kudu bebeja ka sasaha teu kudu ulah ngajakan batur ulah boro-boro ngajak batur sorangan ge ieu urang nyaho di aku nyaho teu kuang nu urang hayang di aku geus teu kudu bebeja ka batur teu kudu mun ditanya sia ka mana aing ka dieu ka Cilongok neuk naon neuk kaon asa teu bebeja entah aing teu meren ku kiai teu meren bebeja pantak kiai kitu amat maksudnya meureun abeh tepat di hati daharna meureun tak urang we geus maksud tak geus ulah teu kudu bebeja teu kudu kasasana urang we di aku kutuan saya kitu kayak nyana neuleukeun tuan saya kan neuleukeun saya wah mandi di ka mana tuh budak tah woi teu boga ongkos bangunan nyahoan nyana gitu teu boga ongkos teh nyahoan loba nu aneh ongkos teu boga ieu hayang ka Cilongok jol we waalaikumsalam sada ka mana ka Cilongok ya tah saha coba eta gerak saha loba eta nu kitu nu deuk ka Cilongok teu boga duit tapi aya nu mere loba nu loba jasa mah nu boga duit tapi teu daek mere loba jasa mah teu leuwih loba tah mah ya Allah ya Rabbi kos gitulah seputar carita keanehan teu kudu zaman baheula zaman kuari ge mun kukula dicaritakeun loba zaman kuari tah carita haol-haol nu kamari ge loba jasa nu araraneh loba jasa ngimpi urang jauh langsung berangkat ka dieu ngimpi teu nyahoan di dieu aya haol payigan ceker teu beunang henteu dina impian teh tah jadi loba anu araraneh batur manu di jararau ararimpi urang mah nu deukeut ngimpi henteu teu naon henteu masalah ya tah kituna insyaallah urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan panjang umur dibere sehat dibere cinta sehingga orang aya dina ridho Allah
nunduk datangna saha kiai kumaha Allah bae nunduk datangna saha yang pentingnya orang zikir geus zikir anu kukula bakal dibacakeun sanajan eta sederhana ulah kurang haja zikir pos kitu ulah kunaon ge kudu ijazah heula lain ulah haju urang ulah lain kudu ijazah lamun teu ijazah heula dibaca bae asok kitu teh asok aya rada cak di luar naon da pokona kieu loba nu gahaja-haja ulah eta mah geus batuturkeun lamun deuk ke ijazah ngan terakhir kudu ieu heula karak eta itu teu meunang sambarangan geus kuari urang mah dititah datang satahu sakali ajak maca eta abeh engke urang asup ka buku Tuan Sabnu Qadir ieu lamun urang geus maca eta geus aya ngilu aya engke urang daftaranana begitu di akhirat wah ini murid saya iya pernah baca ya qadi al-hajat bari nundutan cakena ya ayat tulisan ada urang udah aja baca kan kudu hadiah lagi kieu salam lagi kita eta hese salamna mantengna kudu kumaha eta kan aya cara-cara ada gitu kudu la ilaha illallah na dibacana kan kudu kieu kudu aya sababaraha perasaan nu kukula sok dicaritakeun la ilaha illallah pertama geus perasaan bahwa Allah teh aya la ilaha illallah la ilaha Allah teh aya teh pangeran wajib sunah la ilaha illallah kedua perasaan Allah teh aya hiji Allah teh la ilaha illallah la ilaha perasaan naik engke itu naik-naikna perasaan hiji Allah teh aya tur hiji ke la ilaha illallah terus lanjut la ilaha illallah la ilaha illallah eueuh nu nyarupaan sakabehna ge eueuh nu nyarupaan mukhalafan lil hawadis naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sakabeh makhluk ciptaan Allah nu ngurusana Allah nu ngayakeun nu ngurus terakhir tah itu lain sambarangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah juku lain perasaan datang ke mana tah karak mun geus boga kos kitu meunang tah maca eta tah wiridan nu tadi urang mah kuari mah geus tuturkeun lamun urang geus maca eta engke urang ka aku murid Tuan Jailani nu nyana engke di akhirat cak sompralna mah nyana nyakelan sorbana hejo diceritakeun tuh nyana tak asal ke di akhirat aya nu mau sorban hejo eta kuari ge beusi aya nu make sorban hejo eta bae tewak tah eta tewak ieu cerita bahasa zahira teh bahasa batinna betul lain gitu gimana di akhirat sorban namanya meuli gimana gila itu bahasa zahir sebab Muhammad dia betul bahasa cekana di akhir mengibar-ngibarkan bendera kalau gitu mah Golkar juga ada ya budak ya kudu didadetkeun ya budak ya kadesia aja emang aya sumber barem ya di dieu secara batin lain carita zahir bahasa wali mah kos kitu ya tayu urang neruskeun carita bahasa wali wae bahasa wali ya Zaid zina jeung sarwiti bawa ke meja hijau sidang
coba tertangkap basah. Tidak. Barang aku nyana zina ngatecan pernah kawin make akad anu sohe goer muhson. Berarti kan kudu dijilid 100 jilidan. Sakumaha kamari jelema lamun zinahna musad adul musad ar-rajmu hanya mesra naon datang ke pai. Masya Allah. Lamun guer musan wal bikrul hurru mi'atu jaldatin wa tagribu 100 jilidan. Pohara ya Gusti Allah ngajelaskeun tentang hukuman zina. Dijabarkeun ku Kangjeng Nabi, diijmakeun ku ulama, wali ieu ku urang dibaca ku ari. Zina guer muson berarti kudu dijilid 100 jilidan. Kuari dijilid cepret 100 jilid. Sanggeusna dijilid teh haju diantep di negara eta lah, di lembur eta ulah, di kampung eta ulah. Kumaha tagrib piceun jang naon aya ge kos kitu mah tuh ngarusak negara, ngarusak lingkungan, ngarusak tatanan sosial, ngerusak turunan. kalau hayang nyaho jelema nu sok karusak eta nu sok zina eta ngarusak piceun. Geribun piceun Zaid Kamana min balad zina mun zina na di Cikupa. Jadi pasar Kemis mah tilok aya nu zina aman di pasar Kemis mah kos. nah di pasar Kemis mah kumaha meureun alhamdulillah. Jadi di pasar Kemis mah isin deuk zina teh isin teu daekeun jadi aman. Cilongok mah komo euy pohara paling aya ge hiji dua di Puri, cuma aya hiji dua di Puri aya asal atawa di sisi pasar Kemis aya aju ka tengah meureun ka tengah sarua. Di mana ayeuna nu aman persirahan negara mana lembur mana nu ngaran-ngaran aya kontrakan nu ngaran-ngaran aya perumahan aman tina zina eueuh ti ditu. Kiai cenah sok nyaho bae lain sok nyaho aing nyaho jasa 1500% aing nyaho. Amo gede amat persentasena geus 1500 geus 100 deui. Nyaho jelema-jelema sok jirahna ge nyaho. Ka jelema nyaho. Keke cenah emang nyaona bebeja apana lenteu. Pan bisa nyaho kitu nah, eta mah rahasia perusahaan. Meureun bareng jeung kiai Tuh siapa kos kitu bae kan goblok. Dah, piceun. Lamun nyala zina di Cikupa, min baladi zina di negara Cikupa, kampung Cikupa, lembur Cikupa. Piceun, ila gairi baladihi kalain negara eta, kalain lembur eta. Sabaraha piceun ila masafati qasrin 100 kilometer. 100 kilometer teh baheula mah hese Bali. Ari kuari 100 kilometer sakiceum. Atuh kuari mah nu mentek ditambahan fama fauqoha.
sampai lebihnya terserah pemerintah. Nu dikira-kira nyana sulit balik. Hese balik. Namun urang kuari 100 km ti dieu ka Pandegelang mobil ambalaya. Ti dieu dipicen ka Bandung, di Bandung ka dieu mobil Masya Allah, dek naik bus aya, dek naik taksi aya. Dipicen ka Tasikmalaya. Tasikmalaya ka di Ambalaya jelema unggal poe. Dipicen kuari maka Jogja. Alah, naik pesawat di Jogja ka dieu cuman 45 menit. Set, geus datang deui ka dieu. Picen ke Surabaya sarua. Dipicena kudu ka mana tuh Kiai supaya ulah bisa balik. Nah, dipicena kan Nusa Kambangan. Mun kula jadi presiden ya mun kula. Laporkan. Anu zina laporkan. Piceun ka Nusa Kambangan supaya ulah bisa balik nyana. Tuh. Atau ke Kalimantan. Kalimantan geus cenah Kiai bisa. Aya di Kalimantan sababaraha tempat nu encan terjamah ku jelema-jelema. Aya di Kalimantan mah masih kena leuweung geledegan. Oh, asupkeun ka dieu. Waduh, atuh cenah Kiai teh mah loba gajah, antepkeun kana digegel ku gajah abak. Tanyana nu hese balik ka mana? Itu teh aturan negara. Aturan negara lamun hayang aman di negara seperti eta. Lain dialokasikan, kemudian dijieunkeun hotel, dijieunkeun motel, dijieunkeun sagala kitu naon ngaranna? Kitu lain poan ngaranna. Dijieun tempat-tempat gos kitu, nanaonan. Coba ayo, kumaha tanggung jawab bupati lamun di kabupaten, tanggung jawab gubernur lamun di provinsi, tanggung jawab para menteri, tanggung jawab presiden. Mentak engke ditangtangan di akhirat ku Gusti Allah. Limanil mulkul yaum. Saha nu jadi raja poe ieu? Wahai raja-raja dunia, nu baheula maneh maksakeun diri hayang jadi raja. Dek urusan umat, urusan masyarakat, muncul. Pak Harto lulumpatan. Bung Karno kabeh. Wah lumpat. Jokowi lumpat, kasarimpet jah. Aduh, ditang-tangan 5 mulkul yaum. Ayo sia. Gus Dur ditang-tangan. Gus Dur mah tenang bae nya. Tenang bae Gus, kok kamu enggak lari? Kenapa lari? Itu kan Allah nang tangguh. Siapa takut? Tenang Gus Dur. Kok bisa kos gitu Kiai? Jauh tujuanana. Mentak ieu pecat, itu dek dirapiha. Mentak Gus Dur dilengserkeun dek naik dek teu usah. Emang kunaon? Ayat 3 nu harus ditandatangani desakan Amerika nya nembung. Ji, cenah Kiai nyaho ti mana? Si sok aya nyaho ka aing sia mah. Sia orang lembur teh nyaho naon. Ye, mantap ke kota sekali-sekali. Biar lahir di kampung tapi otak kotak-kotak. Atuh Aisyah mah lahir di kampung otak-otak sawah tuh hese. Paling jeung lentah bae ulin teh. Jeung geuyeub bae. Dasarua teh jeung sing eta tah. Aduh, Masya Allah. Tuh apa nyaho? Ayat 3 desakan Amerika. Bey. Tidak. Mbong, Gus Dur mbong. Mantap dilengserkeun. Nyana nyahoeun. Nyanya nyahoeun.
meme jadi presidennya nyahueun bakal dilengserkeun. Di mana nyahona? Nyana ketika kunjungan ke kiai sekumpul. 4 mata bicara anu naon gitu ngajina ribuan puluhan ribu. Nyana ngobrol berdua, seserian. Oh ya, dina harti seserian kadengkeun di luar bahwa kamu tetap jadi Gus Presiden, cuman sedaun bawang sebentar. Ya nggak apa-apa, ceknya sedaun bawang. Nanti dilengserkan, jadi tidak mulus. Ya nggak apa-apa, ceknya nanti. Jadi geus nyahoeun tah. Ka bulan-bulan jeung ka poe-poe natah ku kiai geus dibejaan. Dia ku pacar mah teu aneh tuh. Ji. Padahal mun ngomong kos gitu, besi pacarnya nyawan. Teu. Gus Dur sampai beja kasaha ka kiai siang sok aya jajang nyaho kitu bae si tolol. Geus kitu bae tah. Jauh. Jadi batak niat nage deuk ngaroba negara. Coba dakwah. Matak jalan teu kaluar. Kalau Gus Dur tadi ditanya sama malaikat, kerjaan apa? Juru dakwah. Apa betul Gus Dur melaksanakan dakwah? Allah yang Maha tahu. Dengan cara-cara dakwah saya. Itu ngantak ke jalan tenang we begitu. Limanil mulkul yaum ditangtakan. Mana yang dulu jadi raja? Kabeh sararibuk. Gus Dur ente. Tenang we nya di sisi kieu. Malah datang kabeh kanyana, Gus, kok tenang amat? Ngapain siapa takut? Usah takut-takut. Tenang dah, eta hebat. Si kiai cenah geus bisa ngayakeun kos itu hakim. Emang ku banget. Babaturan nya mah wali. Mun dicaritakeun mah tuh di Kalimantan, tuh di Sulawesi, tuh di Madura, tuh itu aneh. Lamun nya teu nyahoeun jelema nu teu nyahoeun ka dunia perwalian parah model Muhammadiyah. Apa-apaan sabodo. Engke bae gara paes ya nyaho ge. Tuh ya. Watak. Zaid lain Gus Dur Zaid keur dipicen yeuh kumari kumaha. Zaid zina jilid 100 zina picen cennyana menang saminggu ana maning tinggi wede wis ana maning ini jika upaya orang ngedeleng langsung iya lu ada maning di sini ada maning Ijain balik deui ka Cikupaya kumaha ieu urusanana. Sedengkeun kan cak tadi ge kudu dipicen sataun. Kudu dipicen sataun watak ribu amin. Supaya negara aman, lingkungan aman. Supaya manusia tentram. Ulah aya nu ngarusak tatanan-tatanan kahirupan. Kira picen setahun, seminggu isana maning. Itu uang waduh, gendeng itu. Aya deui. Nah, kumaha lamun aya deui? Fa in ada ila baladi. Balik deui nya ka Cikupa. Nah, Busr harus mengerahkan tenaga. Tangkep. Laporkan deh. Kuari Busrna ndek ngalaporkeun kumaha jakeur babarengan jeung nyana. Waktu Zaid zina jeung Busr berjamaah. Dek kumaha tuh coba Busr kuari? Ge cenah kieu ulah sok kitu Busr mana jae. Nyaho jasain ka Busr. Nyaho. Akhlak Busr teh kos kitu. Ieu mah keur carita geus kajian sama Busr malah geus tanggung ka neraka meureun nya malah. Ieu bae saya di bain ada. Balik deui ila baladi muni larang keras.
Tidak boleh nyana tinggal di Cikupa. Harus dibuang setahun. Itu jangan aman ke negara, lingkungan, tatanan supaya mantep. Masya Allah. Encan setahun teu bisa. Cicing di lemburna deui. Micin setahun nyana kena mikir di ditu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Balik ke Kalimantan ke. Izaid menang saminggu balik deui ka Cikupa padahal mah dipicen ku pamarentah. Otomatis dipicen deui ka negara Kalimantan anu sepi. Tila paramean dasar bacokok atuh datang ka dicicing di mana ge bacokok bae. Buaya mah buaya bae. barangnya na dibalikeun deui ka ditu, endahan neangan urang ditu. Kan tolol. Izaya jizidah maning sama orang Kalimantan. Waduh. Izaya di dia dipicen ke Kalimantan, balik deui ka dieu ai prak. Dibawa deui ka ditu zina deui di ditu teh kumaha eta. Lamun zae dipicen ke Kalimantan, kemudian nu dimaksud teh ngawara supaya akhlakna berubah. Endahan nyana ngalakukeun zina deui di Kalimantan. Kumaha eta? Walau zadal garibul baladil ladzi gurriba ilah gurriba ila baladil pindahkeun nyana ulah di Kalimantan, lamun nyana zina deui. Ka mana teh kieu ka Sulawesi tadi. Ka Aceh. Supaya ulah zina deui di mana payu terus. Ini negara teh lamun urusan kos kitu mantep nah. Aman geus. Ya Allah, Masya Allah. Ngeunaheun. Hebat. Tuh. Kuari mah zinahna lain di Kalimantan. Zae zina di Cikupa jilid 100 picen. Dek dipicen ka mana yeuh? Ka Kalimantan. Naik naon? Naik bus. Dipuatkeun nyana ka ALS. Bus ALS. Lewat Sumatera. Lewat Palembang. Di jalan kan ngendong nyana di jalan, endahan zina di jalan dari tolol. Kita mau pulang blon ya, maksudnya tuh menang manggi apem. Ya Allah, nyana manggis apem nuku kumangge terus bae, nu basi tanu naon terus di jalan. Tanya kayawan dia kita di jalan kayak zina ya. Sedekah di bawah ya ke Kalimantan. Kuata riba ila gairi maksudi. Pindahkeun ku hari mah ulah ka Kalimantan. Ka mana? Coba pindahkeun di ALS kada. Di bawah bimbingan jelema anu endeup miceun. Icen ulah dibawa ke Kalimantan. Coba dibawa ke mana anu kira-kira nyana teu bisa zina. Ya Allah, ya Rabbi datang ka kos kitu teh supaya aman negara. Kuari mah boro-boro jeung janda, boro-boro jeung parawan nu boga salaki terus bae kuari. Kehidupan badak kadang-kadang ngarasa sieun ge ngarasa sieun ieu. Kumaha lamun ku Allah dibalikeun kumaha mun ku Allah digempakeun kumaha mun ku Allah dibere azab jatuh ku ari mah perzinahan teh geus lain jelema kontrakan perawan jeung perjaka lain jahe lain jeung janda-janda lain nu boga salaki kuat ka terang-terangan teh kumaha tuh
Urang datang ke kuari karusakan model kos kitu selain rahasia deh, selain rahasia perzinahan selain rahasia. Baheula mah aya nu zina keur kurang leutik hiji. Oh, diiring-iring diisin-isin. Datang ka biri gidigeun urang lembur ge nanaonan. Kuari zina geus jadi lalab. Naudzubillah bidzalik wa bidzalik. Mantak cekula ge darahe keneh ngaji kos ge ngamankeun diri. Ieu geus min fadlillah. Min fadlillah urang diamankeun di luar urang coba. Poe Minggu pejabat anu ke puncak, pejabat anu ke Bandung, pejabat anu ke Bali, dek naon lamun lain zina. Emang kumaha kitu ieu lalakonna negara. Sadarina. Urang mah kuari geus make geus urang muji syukur lagi geus lain lalagaan, urang mah asana geus teu kudu salat ge sama ka urang mah asana ka sorga. Atuh urang mah geus teu di lingkungan urang nu mabok ambal aya, nu maling ambal, nu zina ambal aya. Urang mah geus aman sakieu. Di akhirat geus pokona mah urang mah wow, malaikat ge geus nyariuman ka urang. Nyariuman. Ge cek urang kunaon aing diciuman. Di sisi maneh zina, nu judi, nu mabok, tapi maneh mah bisa eta bisa aman. Ngan teu salat bang sagedeung ka nerakanya. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh iya udah di tengah-tengah negara kos kieu tapi urang mah bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah lain lalagaan, lain letik-letik bersyukur urang ka Gusti Allah. Ja ieu teh kapan lain lalagaan ieu nu ngajakan teh loba. Ngajakan kan awewe ngajakan lain. Bang. Ada barang nih, lain kitu. Lain. Di barang saya nganggur, lain kitu atunya lagi gengsi atuh. Bu, emang barang sana naon? Apam saya nih nganggur lain. Lain gitu asalnya nangis senyum lempang lunggak lenggok eta teh nu kos kitu sarua jeung sini di dalam nih ada apa nih eta teh ngajakan nu kos kitu ngaranna aya awewe rapi jasa make jilbab masyaallah ini baju nage kahandap ngangsar hebat dasakan lain lalagaan hebat cek ulama barang di deuleu digigir dibelah ya Allah digigir belah dieu ti luhur ti pingping datang ka handap dibelah aja ku kieu di deuleukeun tok sia geus sama we tolol eta kan ngajakan nu kos kitu ngaranna ngajakan eta cek bahasa ahli munazarah man taqawwala biqaulin idda'a sihhatahu wa husnahu wa man tahawwala bihalatin idda'a sihhataha wa husnaha panjang cukup atuh sakitu ge komo ajunyana mere ka urang nomor HP tabatun Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Saya dari Jakarta Pak Kiai. Baru saya ke sini. Ya alhamdulillah. Saya pengen. Ada apa? Doanya saya Pak Kiai mau nikah. Sama orang mana? Sama orang Lampung. Ente orang mana? Saya orang Jakarta. Calon orang Lampung. Kenalnya di mana? Saya main Facebookan kayak tolol. Ndeu kawin bae ieu main Facebookan. Encan dicek heula anak saha. Haju di ditudanya na kumaha. Salatna kumaha, ngajina kumaha, turunna kumaha. Ieu wari kita main Facebook, dina Facebook langsung detik-detika. Masya Allah. Oh, sekolah teh. Jadi ente mau kawin sama iya kawin aja, kawin jurig sama jurig. Kagetan dia lagi. Apa Kiai? Ya jurig sama jurig. Kok bisa begitu Kiai? Emang saya jurig? Ya setengah jurig lah sekolah. Kagetan ya ada. Aja terus ngomong lantaran kuda disebut jurig ya ada senangan warenana. Jadi maksudnya ayahnya kumaha. Nah,
bejakeun. Sekolah ini kan untuk teman hidup selama di dunia. Harus tahu dulu anak siapa, sehari-harinya bagaimana, pendidikannya apa. Kan kalau melalui Facebook kan baru bisa aja. Dia, waduh saya keluaran misro lah. Amis dijero berarti kan. aduh lah. Ya jarang kan ngomong di dinya, ngomong di telepon aja. Kula masuk yang sedikit, lo penuh nggak bohong. Di hadapan kula bagi, di hadapan ngobrol. Kayaknya bagi kula telepon, mangga. Oh iya, iya ke di jalan, saya kan ke di jalan. Tolol sih, ke di hadapan aing di jalan, goblok. Gak bohong, tukang buka. Udah boga apa emang kamu 100% nggak bohong malulu. Nggak bohong malulu. Ya, ntar sebentar lagi dah, saya lagi sibuk ya kan, ya tunggu aja. Ntar saya yang ngepel balik, ya. Ini saya tak tahu baturan saya kiai. Itu ya masa tadi ngomong di jalan lah, terus gitu iya. Itu mah terus, lain kiai. Tuh saya maju seri baik, kos tuh ayah baik kiai na. Balaya lah, mau bejakan lah, bukan lah. Nah iyalah, muni apil asai walai, awewe na picen gay. Wala tugarrabum ratun wada awewe nama, ulah dipicen sosoranganan. Sarwiti, zina jeng Zaid picen, jelid. Sarwiti na, jelid. Cuman dipicen nama, dipicen dengan ulah sorangan. Kok mau kuari matunya na bisa pakai HP kan? Iya, tuh jadi tunggu nanya. Iya. Itu udah ada di mana? Di Lampung ini dibuang. Saya juga di Lampung ini dibuang. Udah kita ketemuan lagi yuk. Ayo, udah kata atau papang gitu ya nah. Geus babari deui. Kenapa kita dibuang ya? Mungkin biar supaya tenang kali kita. Ini HP yang kau sekarang iya. Saya nyaritakeun lah pokoknya mah. Ya ieu boga HP geus. Ngariung bae ngabohong ngariung ngabohong. Tunggu sebentar. Enggak lama lagi saya di jalan. Pugu keur ngomong keme. Enggak lagi sebentar lagi. Amis ngabohong. Alabatan madu. Tah eueuh lain kene di dieu lain. Di dia mah contoh doang. Wala tugarrabu ibra'atun wahda ulah sorangan kudu kumaha bal ma'zaujin balik bareng jeung salakina piceun mun nyana boga salaki aw mahramin atawa jeung mahram pan kudu make duit walau bi ujrotin sanajan kudu make biaya mun aya biayana mun teu boga biayana nyokot di negara di Baitul Mal urusan negara-negara kene painim tanah bi ujrotin lamun nyana bungeun make ujroh lam yujbar teu beunang dipaksa fil asah tetep amankeun ku negara sebab di negara aya Baitul Mal untuk menyelesaikan urusan-urusan anu sangat urgen. Lamun abid gai wal abdu khamsun wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا شهيدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد